Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ard apakah can jelas can nyata ka jelema anu cara ricing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi wilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih kene terus bae maksiat can jelas itu telah lakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas itu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna tadi dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas gitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas gitu hei ka para kapirin santerona khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling urusan dunia masalah emang kenyataan pas gitu presiden urang tetap aku bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah 10 Jawa bating sa provinsi Jawa Barat gede teuing Banten sa Banten geus cukup sa Banten malah wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia-manusia can jelas itu ya ka jelema anu nyaricingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran ka dituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas itu ka jelema nu eta mibadi hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka tadi dijadikan iboh tadi dijadikan barometer law nasha'u asabnahum bidhunubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat baheula ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka izak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asobnahum bidzunubi iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asobnahum bidzunubi mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas
baheula teh kaumat Bandung dibere panas teh 3 tahun teu hujan-hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saya tipisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabak da Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panas ambual ya pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nangtangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya yarong perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardo ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal ardo make yarisu mah tina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwah teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunya nananyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus deuleu deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah aku ento ngeta mun boga janji meureun deuleu deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui
geus kasaksian kurang kamari tsunami 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang deuleu tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah. Ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual puluh 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha aja bayu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atau seserian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beelianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak dek kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakan anak terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikat mah menang Allah keur dicoba heulana urang mun carita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas cakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat dek dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika ayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah
di Irak Saddam Hussein adalah sejarah cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make gitu hilang dolar bae ku ini ditaikeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran gitu kayaknya sepakat bingung kalah Amerika sakedeng nyin lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyawa minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing Iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tamah geus cerita Irak tamah geus beres tamah geus beres gesan teman guys gesan helanan kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udah-udagan sia kau bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar mual kuat kajian kumaha nu mantap cek Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangal udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek parah ji tropis tinggal tropis Allah maha segala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahu nasya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu bara heula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri
kulantaran naon eta teu kagero permasalahan naon teu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti aya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak Utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh 4 Yapis Ham nah Kanan nu 3 asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama Rasul ieu urang teh ieu teh turunan 3 Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan 3 Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu gaduh naon gatu ngaranna kitu Iran Persia ya eta keturunanna terus kaya Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu ieu siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah paling ge lah ulah lamun tanggal kalapa
kaliput kalau mah ka gunung. Geus eta teh iman ngaranna ge. Terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgahna ya gunung naon gara-garana kapal judi di Al-Qur'an gunung judi di mana tak di Turki. Nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke gunung judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah. Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui tuh kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara Saudi Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa.
ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadi kena ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewalian coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna dideuleu ku urang potongan bangunanana ieulah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun Banten ge dihancurkeun supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh rencana Yahudi seperti eta ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon lantaran nyana geus teu nyaritakeun di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun ya hata Yahudi ya Wahabi nurut bae deui deuk kumaha coba ieu nah mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun tah di Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur ku nyana ka Cikupakeun bae kajian sakinah aya citra aya anu ngabisiki coba cenah ka Puri ulah Puri mah eueuh teh Puri mah aman eueuh nu zina eueuh nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang nesian 50 tak iya di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna ulama hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mat tawadu DPDP kok kuari main kos kitu
lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU, tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli-ahli Allah aman takabi blut pigideg bae ge tapi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun siga de abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus kuy cenah kieu perang masalah ya perang paeh teu perang paeh teu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikirana kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula mah inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu sia balik isu kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang-barang peuting teh pan nu datang ieu penting ieu ya. Ku jare telepon ge teu datang. Geus kajeun lah penting ieu teu datang ge. Peuting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Ah, pamajikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah cek nya si kunaon kieu teh. Opatna baru datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyono pas anu ngariung di lembur eta ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia saja ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di majaheuh nya horeng gede teh ganjaranna geus bae balik ka imah tah pamajikan datang Waalaikumsalam ye dia datang ye naon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek jana cenah ieu 70 cek jana ganjaranana atuh ayo rasa sarer beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik kan teu kebal datang deui nu hiji deui Waalaikumsalam naon ya ka dieu tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi heuh bener atuh kula mah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua balik nu katilu datang deh Waalaikumsalam aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget bae kadinya aduh jaknya lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur
ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi disiksa Al-Aqab. Nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu orang endek gitu kemana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung kuari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantep Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu buang kawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nuta tadina Jawa, nuta tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka mau. Tsunami teh anu mun kuring kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teu dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah si ku urang teh. Apakah can jelas gitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta ahli-ahli kreditnya teh urang dinya urang kitu rancapaku terus urang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpak negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja beuh datang ka kuari nu ngaran ganja di naon kitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah nuanta kuari orang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah urang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi soranganku lagi kaget ieu sagunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelet zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ka mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti negara Yordan jadi sorangan. Mantak dina Al-Quran watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun waturi sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh ti Turki terus ka terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh
tilu negara gunung judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngara gunung Tursina kabeh judi sarua bae nya Tajikistan eta aya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus ka ditu eta gunung judi kabeh masyaallah urang mah nyaritakeun gunung santri cerah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan haja kuluh cek kana Tursina masyaallah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cek kana haja kuluh Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina haja kuluh Tursina oh cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun ge urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeng deui pas sakedeng deui geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun ya tah ieu ceritakeun gunyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa itu mun kurang turun bisa tante cek nyana teh jahat di loba garong ulah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gunyana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa tilkal qura tuh negara-negara ieu cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah masyaallah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam kitabud da'wad dami hiji kitab rek nerangkeun tentang pengakuan dam maksudna dam teh ngabunuh dibahasakeunana ku dam lantaran galibna ngabunuh eta sok ngancerkeun getih ngucurkeun getih atawa ngamangpetkeun getih oge termasuk di jerona urusan sumpah iyalah ketentuan anu bakal diputuskeun ku seorang hakim terhadap pendakwa anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula teu meunang main hukum sambarangan komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri diaturlah memeh dikenakeun ponis ieu aya penyidikan setelah terus diteliti lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa maka kakarak dihukuman dikenakeun sanksi
lamun Ki Zaid leungit motor kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganana. Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Khalid. Taeta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid kudu ngabogaan argumentasi, kudu ngabogaan dalil, ngabogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna, Zaid ngaranna lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidik ku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon ila ruhi. Zaid, ya, ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat? Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa disebut Beat banyak. Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid, betul? Betul. Berdasarkan apa kamu? Bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid. Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek? Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya, dulu kan dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah, jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu. Panjangkur sebab kapanggih haju lumpat bahwa nyana pelaku, nah, tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua Pak, makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak, kaosnya hitam, petnya hitam, kacamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu, itu maling Pak. Aduh, cek polisi macam-macam bahasa. Tah, iyalah permasalahan seperti ieu anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Iyalah cerita maling. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada Bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung can kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap Bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran
sapira negara urang leutik negara teh hiji aya kelurahan di kelurahan aya KTP kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan kemudian sakabupaten sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna kemudian sakabupaten atau lamun sakabupaten kemudian atuh saprovinsi sapira provinsi sabaraha kabupaten si provinsi di urang bae ge provinsi Banten hanya Tangerang kemudian Tangerang bagi dua kota kemudian Tangsel tilu Serang Pandeglang Rengkas itu lain tuh mah tuh kan ya Lebak kan itu sabaraha sih kan aya polisi-polisi nah Masya Allah nu mantek lamun zaman kamari keur kula leutik aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi aya anu kapalingan sapeda kapanggih ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta di tukang jam penadah dek penadah dek lain pokoknya mah dijual betaku kitu pamalingan ke tukang jam kapagi bae nyaan mah sebab di tahun bangsa 70-an ka ditu mah polisi teh ikhlas lillahi ta'ala Allahu akbar kuari sakieu lobana jaringan HP telepon, internet, dan lain sebagainya saranggih luar biasa tapi pelaku pamalingan motor hampir 60% teu kapanggih 40% aya lanu kapanggih malah diciutkeun 20% lanu kapanggih 80% coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia mata sakapeung mah kulah hayang jadi kapolda aja satu aing lah dek dirajit-rajitkeun ku aing pamalingan. Ya Allah ya Rabb. Sakieu dahsyatna soal pembunuhan. Laporan geus ka Polsek. Bahkan geus datang ka Polres. Tetapi eta aneh jasa polisi lamun henteu dibere uang bensin bae ngajedog. Sia nyaho ngajedog teh bahasa India eta teh leumpang si polisi tangkorakna gob sia tah nu neruskeun tah geus sababaraha kali di kecamatan Pasar Kemis di kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan laporan ka kaulangan sakadar menta doana menta cai sapira cai bere bila perus simreh ku aing sia ya dah geus lapor geus tapi ternyata eueuh hasilan teu kapanggih pelakuna kukula ditanya lapor haju diberi duit henteu datang ke kiamat sia moal kajeun kumaha ge eta lah urang hirup kuari di negara Indonesia hukumna demokrasi pelaksanaanana seperti eta Masya Allah kadi. Jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho nu henteu selesai numpuk permasalahan Masya Allah kan kadang unik permasalahan leutik jadi gede permasalahan gede jadi leutik bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh iyalah Indonesia lain bae Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia ham kieu bae di mana lagi jadi neangan keadilan moal kapanggih kajian kukumaha gitu
Mantak dikarikaturkeun ku Gus Dur. Aya seorang raja. Raja eta hebat jasa. Pohara. Siun kabeh ka eta raja. Setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari. Cuman eta raja teh ngomongna sakieu doang. Asal aya nu teresep bae. Boh ka bawahanana rangkaian kerajaan atawa ka geng-geng atawa ka penegak-penegak agama panggil bae ku raja. Bahasana sakieu. Bahasana sakieu teh raja teh ayeuna. Kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya? Tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil? Kalau kamu mengatakan adil, akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam, akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Mana teh saya ngejawab na kos itu. Sia jasa betapa raja. Saya tak Gus Dur ngomong kos gitu. Inilah di Indonesia teh nyana keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa tak Gus Dur. Hebat jasa. Katakan saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil, akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Udah kumaha jawabna? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos itu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur. Tidak yang nyulunah nyeleneh di negara dekumaha tadekumaha orang informasi akurat. NU tinggal NU, PKB tinggal PKB, ngusruk kabeh. Saha memberikan informasi akurat tentang politik, tentang perekonomian, tentang kejadian-kejadian. Cemoohkan Gus Dur. Orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu dengan statement-statement politiknya. Kuarinya nangis saya di alam nu itu gali deui kuari tulangna kena keluar. Sedek anu mencairkan permasalahan teu pernah. Urang mah carita KKN bege rame jasa Bang Gus Dur mah. Tuh KKN Soeharto mah kitu, KKN aduh Habibie mah kitu. Praknya nyebutkeun KKN Megawati juga KKN marah pun Megawati, maksudnya kayak kuda Nil cetina. Megawati seri ban, maksud tetap nanya Megawati, maksudnya kayak kuda Nil itu apa? Kuda Nil itu kan nggak pernah ngomong, diem ngerendem aja. Nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak kuda Nil diem aja. Kayak itu kayak kuda Nil aja nggak pernah banyak orang tapi nyeruduk terus. Bisa anda Gus Dur? Susah anu wani coba. Orang cuma kuari ulangan-ulangan. Eta teh akan bahasa lain lalagaan lamun ku urang diamati jah. Bisaan Gus Dur. Jawab saya ini adil apa kejam? Tapi tetap dibunuh wae. An kerok eta urusan. Eta iya permasalahan dakwah dam wal qasam. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak diayakeun presiden, diayakeun menteri sesuai jeung kebutuhan. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dalam dan luar negeri, menteri sosial, menteri kelautan, kedaratan, kahiberan, macam-macam menteri. Di zaman Soeharto bakar ada kebingungan, nyeun porsi menteri, datang kaya menteri luar biasa segala. Dan sababna, jang urusan sementaranya na, nyogok geus gede jasa ka Pak Harto. Nyogok geus gede, porsi kementerian geus eueuh, dijadikeun menteri naon ku aing. Lantaran dijadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa, dijadikeun menteri geus eueuh, porsina dijadikeun menteri luar biasa.
negara kos gitu deh urusan rakyat apa lain. Ayo coba di zaman Pak Harto kos gitu, di zaman Pak Harto baik geus kos gitu, kau mau kadina ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharapkeun. Sabada Gus Dur bakal bagus, sabada itu SBY bakal lebih bagus, sabada Kuari lebih bagus, ulah diharap. Nu mantap maning memperbaiki diri urang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat, kapanggih keadilan, kejujuran. Abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi, dibere wadah jang supaya dicairkeun permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat. Asal ngeunaheun urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR, nang urang milih partayna aya partai kuning tai, aya partai hejo dan lain sebagainya. Sama seuri kuning tai tuh maksudna eta ndeka mana urang meluapkan aspirasi di sebenarnya kan. Ndeka petilu nu kuari keur acak-acakan, ndeka PKB nu kuari keur sakit hati, ndeka PDI nu nyurudug bae. Apakah ndeka Golkar anu konengna koneng ketai-taian, ndeka mana hayu coba sia-sia ke. Emang kos karari itu emang alecreg atuh jadi luhur negara ribut. Kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD, diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya. Kurikulum lagi bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi. Deklar rapi kumaha di luhur main jotos. Atuh contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP. Ya, mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia. Teu, pacar aing bener bae. Yes, tadi negara mantak aya presiden yang melaksanakan rantingna kahandap geus mah aya menteri-menterina, aya gubernur, aya bupati, aya camat, kahandapna aya lurah. Pertahanan dalam negeri politik, polisi pertahanan luar negeri, ya ABRI. Luar biasa. Aya kitu naon angkatan darat, angkatan laut dan lain sebagainya. Jangan jang rakyat gitu. Supaya rakyat teh tenang, tentrem, anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus, maksudna kan gitu supaya hara runtung, anu bergerak di pertanian supaya tanina hara rebat, supaya hara runtung, anu bergerak di berbagai-bagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun, nu bergerak di berbagai-bagai naon ieu ya properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah. Tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang. Kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami. Wadahna cek DPR, engke ku kami digodog, diangsongkeun langke ka pemerintah sebagai eksekutif, nyanalah anu bakal ngalaksanakeun. Cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg. Kami teu betah aya jalan teu bagus, kami izin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bae tapi jalan teu bagus, kami ieu izin jadi bupati, izin jadi camat, diantepkeun jalan teresep kami mata jalan coret teh teresep aing izin make kenong di dieu goblok. Eta kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu. Tah eta Masya Allah kari tenang cek jana rakyat kami nungurusan jamaneh mah terus bae mayar pajak bulan hareup bakal ditaekeun di BBM tenangnya. Tuh kan ngeunaheun urang aya nungurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR, olahlah di DPR. Caca laporkan kuari hasil TK pemerintah di daerah bupati, di provinsi gubernur, engke bakal turun keputusan anak kangenaheun nu mantak wajiblah memilih DPR lantaran DPR jang lola
urusan kebutuhan masyarakat engke dilaksanakan ku pemerintah kan nginah kan gitu tati sasana kana ceuli kana jajantung perasaan asa urang boga abah asa boga kolot urang teh bakal nangareunaheun prak bek kanyataanana geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis ka Jati can nyorang rapi geus sabaraha tahun orang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus tarolah tambah sapira daerah ieu Tangerang Banten ka ditu hayang urang ngeunaan be ulah ngarem-ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi sia ya nah ieu keur carita dakwah damwal qosama laporkeun ku urang pejabat mana anu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang tikem habak iya lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang-kahayang rakyat numatak dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang ge teh sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pamajikan ge naik da urang kanyana jeung turunna ku bahaca pamajikan eta demokrasi itu sabenerna mah eta sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae tuh ieu mah hese ieu permasalahan teh lain lalagan sebab ieu mah lain jang urang jang saya jang kodi jang jaksa jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak ngebantak polisi perlu bebek teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atawa aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis jana mah di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna kafirnya na asupna na'udzubillah min zalik wa min zalik urang kamari nyaritakeun tentang jinayah tentang kisos anu hukum-hukumna geus dijelaskeun motif daripada pembunuhan aya anu sengaja motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana aya anu sakadar celina aya anu sakadar matana anu sakadar bibirna letahna leungeunna sukuna sirahna geus diatur ngaran-ngaranna ketika seseorang melukai kepala kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang waduh lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus eueuh inget hiji aja wari lamun ulangan amun bisa 10 bae balik mun teu bisa ulah balik moal barali kabeh bingung aing mah mere daharna ieu ka jeung ya nu inget hiji-hiji aja urang masyaallah karim
tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa ku hakim ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya ceuli, ketika menganiaya beuteung, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun, ngan ku ari mah neuk ngajelaskeun saha pelakuna, sameme diponisnya pelaku kudu dirinci heula. Teu meunang sambarangan. Masyaallah. Urang keur lempang gak panggih jeung hiji jelema jeje teh sendal aing dipake kunyana. Laporkeun ku aing ka polisi. Laporkeun ku urang nya dipanggil. Ajunyana kapan teu senang. Ye enak aja. Main lapor-laporin aja. Emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini itu saya juga gablek. Wah. Polisi gak bingung apa itu gablek. Kayaknya kayak dia aja yang punya, nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil. Iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia. Ayo ieu bahwa maneh teh ngaku lain sendalnya bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna. Adu argumentasi, adu kekuatan, mana nu paling kuat iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah numantak iman lain lalawora ngaji teh hese. Sebenarnya itu kudu diaji majalin pegawaian urang. Teu kudu mantak hees bae mau masalah. Enggak masalah ya mah ngarokok, ngopi. Cek nu di luar ge teu kudu dibijan teh mah. Ya kali mah euker, tah euker mah geus benih mati bae terus geus. Ya jadi dua permasalahan. Hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh. Nomor kedua, pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah, maka dek dicaritakeun tentang persumpahan. Sumpah-sumpah, ya Allah, ya Rabbi. Urusan tentang dakwaan tersebut, ia bakal terjadi genap syarat. Bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ka polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kanu boga hukum yakni hakim, sidang. Di persidangan bisa diponis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Yustaratu ayu pasila ma yad'ihi. Nomor kahiji, syarat nomor kahiji, ayu pasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'ihi, karena kalakuan lukunyana di aku, pembunuhan lukunyana di aku kudu dirinci. Min amdin nyaeta ngahaja, khotoin kesalahan, infirodin soran, syirkatin babarengan. Panggil Khalid kuari jelema anu dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid, pelapor.
maka Ki Khalid panggil ku jaksa, diinterogasi, ditanya. Pertanyaan pertama, ayufasila ma yadda'i, menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan. Maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar, numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat, argumentasi nu kuat, aya barang buktina, saksi na aya. Maka jelaslah bahwa Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap Umar dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jauh pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Oh, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jauh budak kuari. Budak kuari mah teh nyahoeun hau lantaran masak nage kuari mah atuh di kitu naon ngaranna Magicom, Kosmos, batubara. Waduh. Setelah bahwa bener cek jaksa pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid, geus tah jelas pelakuna. Hiji memang aya barang bukti pisau, nomor kedua aya saksi-saksi kuatlah pelaku adalah Khalid. Nah kuari bagus jelas, tinggalkan dek diponis ya, karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar. Motif pembunuhan anak kudu dijelaskan. Syarat nomor kahiji ayufasila mayadai, merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana min amden, apakah aya unsur kesengajaan ngabunuhna Ki Khalid terhadap Umar, apakah memang ieu pembunuhan teh khoto kesalahan teu maksud ngabunuh Umar, atau memang ieu teh sibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atau babarengan sabaraha urang, kudu dijelaskeun ku Ki Khalid. Tanya ku jaksa, lantaran ieu jaksa kan hendak memutuskan hukum besi salah. Lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil, jaga dia yaumul kiamah. Wah, ujianana nu puang berat-berat tak jaga dia yaumul kiamah adalah jaksa jeung hakim. Eta mangke di akhiratna sarua jeung diturihan ke siksaanana, sanggeus diturihan maka pesotra engke ditendeunan ka dinya kunana set aja dibelem diturih deui, disebutna hukum picis. Dikeset Kanjeng Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat. Hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh, pan embe onam dikeset kan paeh. Embe onam dikeset kan munding onam kan paeh, geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset. Set ku malaikat. Diturihan, dia lain maksud ngeset teh pan siksa ieu. Terus teu bisa ngomong ku kumaha. Disaksian ku bang juta-juta manusia. Kos kitulah siksaan terhadap pemutus hukum. Ketika mutuskeun hukum sakadaek, sakahayang. Kita akur jeung Al-Qur'anul Karim. Kos di Indonesia, hakim-hakim di Indonesia, jaksa-jaksa di Indonesia, lamun nyana henteu tobat atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat. Hirup-hirup dikeset. Geus beres dikeset diterapkeun deui ka awak. Dikeset deui ke diturihan
kayak diterapkeun deui awak urang kulit urang ieu kat pedal seetik bege saking nyeri da ieu mah dikeset hirup-hirup teh geus beres ditapalkeun Masya Allah karim sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul kos gitulah dipencit digodot make peso mintul ai raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta asal ngahukuman nu lain make Al-Qur'an geus kos kitu bae masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh rempan satu sisi urang butuh penegak hukum di sisi lain saha nu bisa negakeun hukum boro-boro urusan-urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukumna ge geus kaluar ti aturan masyaallah mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning moal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung ke di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang kadele ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu urang lamun inget karija rempan biasa sih staratu disyaratkeun layu pasila ngajelaskeun secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh pelaku pembunuhan setelah diintegrasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhanana apakah memang ngahaja engkekan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda apakah ngabunuhna sirka rejengan iyalah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa Masya Allah fa innat laka maka lamun nyana ngaitlakeun teu merinci tentang motif pembunuhan anak maka istabsalahul qadi pentak keterangan serinci-rincina ku qadi lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan ku manehanana terhadap Umar maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci pendek besok mulai diadili deui esukna can ngajelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci tangguhkeun deui sampai 2 hari istafsalahul qadi Masya Allah sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan wakila cek sakal may yuridu anhu nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan bisa make pancingan-pancingan kos gitulah tentang jaksa tentang hakim geus jalema lantaran memang silatna teh menang sakola lidah teh bisaan hakim cara memancing-memancingna cara nyampaikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku anu tatadina deuk ngaku jadi henteu ieulah jaksa kapinteranana memangnya nama kan sakola kan silat teh aya silat kitu leungeun awak aya silat lidahnya nama lidah pakai silat mantak etalah engke nu bakal kitu diadili seadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana
ngulinkeun lidah. Iya jadi tidak jadi iya, bener jadi salah jadi bener. Wah, bangsa pengacara, advokat, bangsa nukas karar itu, tamah rombongan kesetan malaikat tamah. Ya Allah, ya Rabbi, tah ieu nomor kahiji kudu merinci mayadda'ihi sampai kanyana ngajelaskeun tentang motif. Lamun memang engke dijelaskeun bahwa nyana ngabunuhna sengaja, berarti aya perencanaan. Wah, berarti menggeus luar biasa. Engke sangsina kena gedena. Satu perencanaan, kedua kesengajaanan. Nyana geus kajelaskeun kitu, tinggal saksina nu kamari sanksi. Lamun memang motif pembunuhanana khata, ieu mah kasalahan, sangsina engke kumaha. Kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan, nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari. Lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan, sabaraha urang nyana babarenganana. Mungkin duaan, mungkin tiluan, mungkin opatan, sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun. Nu mantak boro-boro ngabunuh maling benang hiji benang kabeh. Benang si Edi maling besi di pabrik. Benang seperti ngajo ditanya ke polisi. Jadi kamu nyolong sendiri apa berdua cicing bae? Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih? Cicing bae. Sendiri apa berdua bertiga? Jiwir ku polisi. Nah, ayo ngaku kamu. Sendiri apa berdua? Hah? Nih kuping kamu copot nih. Biarin sampai copot aja. Jangan begitu cek polisi, ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ngaku. Polisi itu bisa ngaku berdua apa masih apa sama anak bapak. Yang bener lu ah. Macam-macam aja lu. Udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada. Sial polisi aja juga sandal udah keluar dah lah. Yang bahaya berat ini mah begini mah tuh. Aduh, tak kayak garemet 2 3 4 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngabunuh ketika nyana rejengan, maka memeh aya kabeh pelaku tersebut ulah waka diponis. Fa'in atlaqo istabsalahul qadi, beri pengarahan supaya nyana ngaku rincianana terus ku qadi ku jaksa terus supaya nyana timbul pengakuanana. Ieu nomor kahiji. Nomor kedua wallahu a'lam.